Mugia keselamatan selamat asep ayeuna nyumpama kana cacing jangan kai sama Islam ada ciri-ciri mata pahile anak pula bade Gusti Gusti mere tuduh jalan dina alam pawenangan biasa pecahan tean eci lama masih kesawa ulah sekaba-kaba kudu ngadukeun ka Bapak yang dulu jaga berawat seperti pikir asep suruh nyari ibu mere peli geracem abang di anu bagu peli ibu ragetku diajar kudu seuleus sangkan bisa ngahartikeun haratikeun asep ayeuna ibu mah palingan lebat kana mama ditampi ku gembirana gembira ibu ramana ningali jantan putra urang-urang sadaya sadaya damang dia saya begitu kondangan atas sarpu apa yang terang kaputrana anu disebutna mugi dama dasalam ya mageunina amin ya rabbal alamin mugi Gusti mataku ayat kalatik yang besar bapak baca air kehaji serang beriman oke ayat depres aratus di awur-awur di awur-awur penaman aduh, rame masih kena sehari ya nih. Pakalana cuma ada termos lah diawurkeun. Ini dengan anak mastaka. Aduh, ura. Alhamdulillah ya si Aa. Ngawurkeun acis 14 juta, oge depres 5 juta. Atur nuhun. Mudah-mudahan kan udah ulah teh cing kagentosan lagu tikeun. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rupana acara saya disebering sumung sakitu. Assalamualaikum.